Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Orang ayeuna nabatkeun nya mengke ungi jongjon takbiran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u jeung lamun ngersakakeun kami la tamasna ta yakin mupus kami ala ayunim kana pirang-pirang panempona ieu jalma kafir pastabaku tuluy narima gagancangan ieu jalma-jalma asyirato kana jalan pa ana maka kumaha yubsiruna narempo ieu jalma-jalma aya launa sa'u tegasna lamun ngresakeun kami adhabna tangaleungitkeun kami ayunahum kana pirang-pirang panempona ieu jalma-jalma ad-dhahirata anu dhahir biaya sulayab dukusa kira-kira terdohir lah pikeun ieu ayun naon jupunun pirang-pirang bibir panon wala syakun jeung taya beubelah wa makna tomsi jeung ari mana lapan tomsu addihabu eta leungit kama saperti perkara qala nu parantos ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala walau sa'allahu ladahaba bisamihim wa absarihim. Walau sajeng lamun ngeresakeun salo Gusti Allah la dahaba tah yakin ngaleungitkeun Allah bisamihim kana pangdengena jalma-jalma wa absorihim jeung kana pirang-pirang panempona jalma-jalma yani ngamaksad musannif yaqulu ngadawuh salo ta'ala Gusti Allah taala kama amaina saperti yang geus ngalolongkeun kami qulubahum kana pirang-pirang hatena ieu jalma-jalma launa sa'ul tah lamun ngeresakeun kami amaina tah ngalolongkeun kami absorohum kana pirang-pirang panempona ieu jalma-jalma ad-dhahirata anu dhahir payubadiruna tuluy nari gemagagancangan ieu jalma-jalma at-thariqa kana jalan ngan pala yubsiruna tuluy teu naringali ieu jalma-jalma wa qala jeung ngadawuh Ibnu Kaisan launasa kana lapad launasa lamun ngresakeun kami amaina tah ngalolongkeun kami ayunahum kana pirang-pirang panona ieu jalma-jalma yakni ngamaksad musannif launa yakni ngamaksad Allah launasa lamun ngresakeun kami la adlalna tah yakin nyasarkeun kami ka ieu jalma-jalma matutupan mah hujat anil huda tina pituduh wa tarokna jeung ninggalkeun kami hum ka ieu jalma-jalma ya taroddaduna marang mang ieu jalma-jalma fala yubsiruna tuluy teu naringali ieu jalma-jalma tutupan ngane guru at-thariqa kana jalan hada ieu kaul qaulul Hasan eta dawuhan Imam Hasan wa Sadi jeung Imam Sadi wa qala jeung ngadawuh sa Ibnu Abbas wa Muqatil sareng Muqatil wa Ato sareng Ato wa Qatadatu sareng Qatadah rodiya munggah tinggal bendu salo Gusti Allah taala baina malur Allah anhum ti Ibnu Abbas Muqatil Ato sareng Qatadah manahu eta ari maknana ieu kaul lapaqodna eta yakin ngaleungitkeun kami ayuna dolalatihim kana pirang-pirang paningali kasasaranna ieu jalma-jalma
yakni ngamaksad Allah hawalna tah mengkolkeun kami absorohum kana pirang-pirang panempona ye jalma-jalma minadolalati tina kasasaran ilal huda menuju kana pituduh fa absiru tuluy bisa nempo ye jalma-jalma rusdahum kana petunjukna ye jalma-jalma waroja'u jeung baralik ye jalma-jalma an goihim tina kalacutarna ye jalma-jalma walau ab'ala ila jeung lamun dipigawe naon dalika ieu hawalna wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat yakni ngamaksad Allah lau aradna lamun ngamaksud kami la tomasna tah yakin ngaleungitkeun kami ayunahum kana pirang-pirang panempona ieu jalma-jalma faida rodu tuluy di mana-mana ngamaksud ieu jalma-jalma ayyadabu kana yen indit ieu jalma-jalma ila tariqi kana jalan palayak diruna tah teu kadugaeun ieu jalma-jalma sabab geus eueuh panonan walakin jeung tatapina maja'alna teu ngajadikeun kami ka ieu jalma-jalma kadalika ieu tomasna palima tah karna naon la yaskuruna teu salukuran ieu jalma-jalma walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatim pamastata'u mudiya wala yarjiun walau nasya jeung lamun ngeresakeun kami lamasakhna tayakin nyalin kami ka jalma-jalma alama kanatihim kana pirang-pirang tempat na jalma-jalma pamastatau tuluy teu narima kaduga ieu jalma-jalma kemudian kana maju wala jeung teu kaduga yarjiuna kana baralik deui ieu jalma-jalma teu bisa maju teu bisa mundur Ailau aradna tegas lamun ngamaksud kami la ja'alna tayakin ngajadikeun kami ka ieu jalma-jalma fi makanihim dina tempatna ieu jalma-jalma kirodatan kana monyet diganti ku monyet wa khanajiro jeung pirang-pirang bagong wakila jeung dicaritakeun launa sa'urun ngresakeun kami la ja'alna tah ngajadikeun kami ka ieu jalma-jalma hijaratan kana pirang-pirang batu wahum jeung ari jalma-jalma qudun etan udara riuk fi manazilihim dina pirang-pirang imahna ieu jalma-jalma wala arwa jeung tayaru eta tetep lahum ka ieu jalma-jalma seperti batu yarjiuna baralik ieu jalma-jalma ilama kana perkara kanu numbuk ieu jalma-jalma wakila jeung dicaritakeun layak diruna teu kaduga ieu jalma-jalma ala dihabi kana indit wala ruju'i jeung teu kaduga kana balik yakni ngamaksad Allah launa sa'ula memersakeun kami lama sahana tayakin nyalin kami ka ieu jalma-jalma kama masahna saperti geus nyalin kami min qablihim tina sameme ieu jalma-jalma qauman ka kaum akharin anu sejen kabeh walakin tatapi naman teu jalana ngajadikeun kami ka ieu jalma-jalma kadalika itu masahna palima ta karna naon la yaskuruna teu narima syukur ieu jalma-jalma Allah ka Allah ala hadi nikmatin tepan kana ieu nikmat wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi apala yaqilun wa man jeung sawe jalma nu'ammiru anu mere umur kami ka ieu man munakis ta ngabalikeun kami hu ka ieu man fil khalqi dina bentukna beuki kolot beuki siga budak deui munakisu Qara'a maca sam jatuh Imam Hamzah wa Asim bin Imam Asim bitasdid kalawan tasdid muammir munakkis wa qara'a jeung maca sa akharuna nu sejeun kabeh bipat nunil ula qal dipatah ke nun kahiji wa sukun saniyati jeung disukun ke nu kadua nan kustu wa domul kafi jeung domahkeun fa'na mukhaffafan bari nu dientengkeun aya naruddu tegasna ngabalikeun kami utayu man ila ardalil umuri kana panghina-hinana umur yusbihu nyarupaan yusiman asobiya kabudak ama seperti perkara piawaril khalqi anu tetep ma dina mimiti dibentuk anud ipu atawa ngalemahkeun kami jawari au kana pirang-pirang anggota badan yusiman ba'da kuwati dan sedina sabada kuatna ieu jawari wa naruddu jeung ngabalikeun kami hakana ieu jawari wa nungkisu jeung ngurangan kami hakana ieu jawari bada ziyadatiha dina sabada tambahna ieu jawari anaha patulu ilaya kiluna teu berakal ieu jalma-jalma yani ngamaksad Allah anaha patulu ilaya tabiruna teu nyokot pelajaran teu nyokot iktibar ieu jalma-jalma
wa ya'lamuna jeung nyaho ye jalma-jalma anna ladhi sanyana dak qadaron kaduga ieu ladi alat tasarrufi kana nasarupkeun fi awal insani dina pirang-pirang tingkah manusia yaqdiru eta kadugaan ieu ladi alal basi kana ngaudankeun badal maut dina sabada maut. Qala ngadawu sabadung saware para ulama al muradu ari anu dimaksud milan naksi tina kecap naksun dihabul maksiat talengitna kamaksiatan ya ning maksud Allah ida kana di mana-mana bukti sal mukminu jalma nu iman saikhon eta aki-aki rupiah bakal diangkat naon al qalamu catatan kolam anu tieu syekh tak mau dituliskeun aki-aki mah kagorengan mah tuliskeun ka hadana unggul palayak tubuh maka mau nuliskeun ieu kolam min sayiati tina pirang-pirang kagorengan ieu syekh kama layak tubuh saperti yang tenuliskeun ieu kolam min sayiati sobi tina pirang-pirang kagorengan budak leutik kama seperti perkara ruya anu diriwayatkeun ieu mah bil hadisil qudsi dina hadis qudsi cek hadis qudsi kieu asyaibu ari aki-aki jeung nini-nini nuri eta cahaya kuring wana jeung ari kaula astahi eta era kaula an uriko kana ngadulu kaula nuri kana cahaya kuring binari kuseun kuring wa ma alamna usyira wa ma alamna jeung teu ngawukan kami cek Allah ka Muhammad asyira kana singiran sababu nuzul hadil ayati ari sabab turuna ieu ayat alamana tepan kana perkara qala nu parantos ngadawuh sal qalbiyu syekh qalbi anna kufar makata sanyana pirang-pirang kafir maka qalu eta nyarita ieu kufar anna Muhammadan sanyana kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam syairun eta tukang syair wa ma jeung ari perkara yaqulu nu nyaritakeun Muhammad kana ieu masyirun eta siiran Pangzala teras ngalungsurkeun sallallahu taala Gusti Allah taala hadil ayat kana ieu ayat takdiban karna ngabohongkeun laun ka ieu kufar yani ngamaksad Allah wa manzalna jeung teu ngalungsurkeun kami alaihi ka Muhammad asyira kana singir wa mayaliku jeung teu pantes laun ka Muhammadon asyiru siiran liana siro lantaran sanyan ari siiran malai saeta lain ieu singir min kalamul mursalin eta tina caritaan nu diutus kabeh waruya jeung diriwayatkeun ani Nabi katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceuk Nabi kieu la ayam talia yakin ari narima pinuh naon jauh puadikum dirobeuteung salah saurang ti antara nyen kabeh naonana qoihan nanahna qoirun eta leuwih alus min ayam talia tibatan yen narima minuhan ieu ahadna siron siranana alus kene di loba getih dan loba koeh loba nanah daripada loba siiran waruya jeung riwayatkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam ceuk Nabi kieu al hayau ari era wasukutu jeung repeh subatani eta dua dahan minal imani tina kaimanan wal bidau jeung ari tetemrakan nu sok dipigawe ku tukang sihir wal bayanu jeung tegasna jelasan subatani eta dua cabang minan nifaq tina kamunafikan waruya jeung riwayatkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam ceuk Nabi raaitu ningali kaula lailatal mi'raj dina putingan mi'raj kauman kaiji kaum tak tahu anu neukeukan sa zabaniyatu malaikat jabaniyah sapaun kana pirang-pirang lambena ieu kaum bil maqaridi ku pirang-pirang gunting pasaatu tuluy nanyakeun kaula Jibril ka malaikat Jibril alaihi salam man eta saha ulah ieu kaum qala nyarita ieu Jibril hum ieu kaum asy'ara eta pirang-pirang tukang sihir wa ma yang bagi jeung teu narima penting ya alamna lahu ka Allah wa ma yasalu tegasna teu gampang lahu ka Allah naon dalika ya alamna wa qala jeung ngadawuh sa Muammar an Qatadah balagun nepi ka kaula naon anna Aisyah radhiyallahu anha salat eta naroskeun di Aisyah kana nabuktosan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ya tamasalu eta gawe pantar Kanjeng Nabi bisain kana ji perkara minasyir nyata tina sihiran qolat nyarios ieu Aisyah suilat tadinya lain salat suilat ditaros ya Aisyah
Qolat Aisyah kana buktos non asiru siiran Abu godo sayin eta pang dipikang ewan-ewan haji perkara ilai mubu nabi jadi teras suar sihir kan nabi. Summa qolat teras dari Siti Aisyah walam yatamasal jeung teu gawe pantar sa nabiu kan nabi alaihi salatu wasalam bisain puji perkara minasir tina sihiran illa bi baitin kecuali ku hiji bet min syi'ri bani Qais tina sihiran bani Qais. Hiji-hijina sihiran anu pernah dijieun pantarna ku kanjeng Nabi. Satabdila kal ayyamu makum tajahilan wa ya'ti kabil akhbari malam tazawad. Satabdi bakal tembong laka pikeun anjeunna al ayyamu pirang-pirang poe makun tan terbukti anjeun jahilan eta nu bodoh. Wayati jeung bakal datang ka anjeun bil abari kalawan mau pirang-pirang berita saman jalma lam tazawad anu teu gawe bebeklan ieu man. Faqala mangka ngadawu Abu Bakar radhiyallahu an alaisanan teu naon hada ieu sihron eta sihir ya Rasulullah. Faqala teras ngadawu ka Nabi alaihi salatu wasallam inni sanyana kaulalas tu talin kaula bisairin eta tukang sahir. Walayan bagi jeung teu penting li ka kaula naon si asyiru sihiran inte wari Quran ka illa dikrun eta kecuali dikir wa Qur'anun jeung pitutur ay mau'idatun tegasna pitutur mubinun anu netelakeun ayu binu tegasna netelakeun ieu Quran al faraido kana pirang-pirang kafarduan wal hududa jeung kana pirang-pirang batasan wal akama jeung kana pirang-pirang hukuman. Waruya jeung diriwayatkeun ani Nabi katampi ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna usnina kanjeng Nabi ulama roda dina samasa ngawaksad kanjeng Nabi aya qira'a kana yen maca Nabi baitan kana jibet ala tariqit tamsilin tepan kana jalan mantarkeun yubadilu ta ngagentoskeun kanjeng Nabi dalikal baita kana eta bet lisan dina lisan kanjeng Nabi bi qudratillahi ta'ala ku kakudratan ku kakawasan Allah ta'ala min simatin nidomi tina runtuyan nadom ilan nasri kana nasar diganti tina nadom jadi nasar kama seperti perkara qira'a maca kanjeng Nabi yauman dina poe hadal baita kana ieu bet kapa narima cukup bil islami ku Islam wasaibi jeung ku kakolotan lil marika jalma naonana nahian anu nyarekna. Qala ngadawu Abu Bakar radhiyallahu an ya Rasulullah ana sanyanari kaula teh sahibu hadal bait eta nu ngabogaan ieu bet kapa wasaibu kapa narima cukup wasaibu jeung kakolotan wal islamu jeung kaislaman lil mar'i ka jalma naonana nahian anu nyarekna. Summa qara'a tuluy maca kana ya kawasan Nabi kanjeng Nabi misal awali baina saperti nu kahiji faqala maka ngadawu Abu Bakar radhiyallahu an asadu nyaksi kaula annaka sanyana anjeun Rasulullah ya yakin utusan Allah wa ma alama jeung teu ngawurukan ka anjeun salu Gusti Allah asiro kana sihiran pamayan bagi jeung teu narima penting laka ieu sihiran laka pikeun anjeun. Pama qala mangkat teu ngadawu Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaman kana caritaan maujunan anu ditimbang ila ada kecuali ieu ana ari kaula teh Nabi wa Nabi la kadibat ya bohong eta tetep ana ari kaula teh Ibnu Abdul Muthalib eta putra pamegat Abdul Muthalib. Nah itu nu mah ya gimana? Liung diro karena rek ngabejakeun berita pikasieun ieu Quran yani ngamaksud Allah bil Qur'ani ku Quran qara'a maca salul madinati ulama li Madinah wasam jeung ulama li Sam wa Yaqub jeung Yaqub bitai kota lamun kota matung diro berarti nyingsieunan lain Quran tapi anjeun bukosna kanjeng Nabi ailitung diro tegasna karena rek ngabejakeun berita pikasieun anjeun dia Muhammadu hai Muhammad wa qara'a jeung maca salah qaruna nu sajeun kabeh bil yaiku iya man kana hayya wa yahiqul qawlu alal kafirin nyingsieunan teman kajalma kana nu bukti man hayyan eta hirup yani ngamaksud Allah mukminan kajalma nu iman hayyal qalbi anu hirup hatena nah
liana kafir orang tansanya nari jalma kafir makal mayit ya seperti mayit liana ulan tansanya na ya kafir layat ada baru etan tengurus ya kafir walayat tapakaru jeung teu mikir ya kafir yani ngamaksad Allah arsalna ngutus kami Muhammad dan ka Nabi Muhammad liung diro karena ngabejakeun berita pikasieun Muhammad al mukminina ka jalma iman kabeh bil Quran itu Quran wa yahiqo jeung nari mangahak naon alqaulu kalimat siksa eta jibu tegasna narima tumetep naon hujjatul adabi hujjah panyiksa al kafirina kajalma kafir kabeh al musyrina nu ngalanggengkeun kabeh alal kufri kana kakufuranana awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'amam fahum laha malikun anaha wajeng lamun teu yarau naringali jalma-jalma anna sanyana kami cek Allah olakna eta geus ciptakeun kami laun ka jalma-jalma mimma nyatana tina perkara amilat nu geus migawe naon aidina pirang-pirang kakawasan kami ngajadikeun an-aman kana pirang-pirang ingon-ingon pahu maka ri jalma-jalma laha kana ieu an amalikun eta nu ngamilik kabeh aya mimma tegasna tina perkara tawalaina nu ngurus kami kau kana nyiptakeun ieu mah di aidina ku kawasan kami bigoiri ianati adin kalawan teu aya pertulungan salah saurang yani ngamaksud Allah alam yaronan teu ningali salmun kiruna jalma nu ingkar kabeh anna seunyeuna kaula olakna eta geus ciptakeun kami laung kayu jalma-jalma bikudratina ku kawasan kami nyiptakeun teh dawaba kana ingon-ingon mislau parosi barina saperti kuda wal bigali jeung bigol wal limari jeung keledai wal pili jeung gajah wal jamali jeung onta wal bonami jeung domba wal mali jeung embe kacang wa goiri jeung lianti paros bigol limar pil jamal jeung bonam jeung makji wadalalna jeung geus naklukkeun kami kayaan am laun pikeun ieu jalma-jalma paminha mangka eta tetep tina ieu anam rukubum ari karumpakna ieu jalma-jalma paminha jeung tina ieu anam yakuluna adalah ieu jalma-jalma kana emah aya sahorna tegasna geus naklukkeun kami kana ieu anam laun pikeun ieu jalma-jalma payamiluna tuluy naranggung ieu jalma-jalma ala yalurun ieu anam waya sukuna jeung ngagariringkeun ieu jalma-jalma kana ieu nama susaulna sakira-kira karep ieu jalma-jalma wal muradu jeung ari maksud tina perkara ya kuluna nu ngadari jalma-jalma aya mah tegasna perkara yu kalau sok didahar naon lamu dagingna ieu mah jalna ngajadikeun kami kana ieu mah makulan kana sok didahar walahum jeung eta tetep pikeun ieu jalma-jalma piha dina ieu an'am mana piwari aya pirang-pirang kamanfaatan wa masyari bujung aya pirang-pirang inuman min aswafianya tina pirang-pirang bulu kasarna ye an'am wa asariya jeung pirang-pirang buukna ye asar wa bariya jeung pirang-pirang bulu ipisna ye an'am wal baniya jeung pirang-pirang susuna ye alban wa asmaniya jeung pirang-pirang gajina ye an'am anaha patuludan teu yaskuruna bersyukur maraneh kabeh robbaha dinikmati kana nu ngabogaan ieu nikmat nya itu tuluh kieu euy tela bukan tuluhnya mana dia? No. Wattahodu jeung ngajaradikeun ieu jalma-jalma min dunillahi ti salian ti Allah aliyatan kana pangeran
lalahum susuganan ya jalma-jalma yung saruna eta ditulungan ya jalma-jalma ditulungan ku pangeran salian ti Allah hareupeuna teh aihum tegasna ari jalma-jalma taroku eta naringgalkeun ya jalma-jalma ibadat Allah kana ibadah ka Allah taala bari nama Allah alladzi anu wa ari Allah teh rabbul alamin eta nu mangeranan sadaya alam wa rabbu hadi nikmati jeung anu mangeranan ieu nikmat wa abadu jeung ari ibadah ye jalma-jalma min dunillahi ti salian ti Allah alihatan kana pangeran tujuanna nalitamna karena supaya nyegah ieu alihah kaya jalma-jalma min adabillahi tina siksaan Allah taala baina maru Allah wa hum jeung ari ieu alihah layastati unaita teu kadarugaeun ieu alihah nasrohum kana nulungan ieu jalma-jalma. Orang ada usai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma la taqdiru moal kadugaeunan al asnamu pirang-pirang patekong ala nasrihim kana nulungan ieu jalma-jalma wa hum jeung ari asnam lahum kaya jalma-jalma jundun eta bala tentara mudorun anu dihadirkeun kabeh ayil kufaru tegasna pirang-pirang jalma kafir lil asnami kana pirang-pirang patekong yahduruna haladir ieu kufar bil ibadati ku ibadah indah disandingan asnam fid dunya di dunya wahia jeung ari asnam lata suku eta teu ngagiring ieu asnam ilaim ka jalma-jalma khairon kana kahadean walatas tatiu jeung teu kadugaeun ieu asnam laum ka jalma-jalma nasron kana nulungan wakila jeung dicaritakeun naon hadi ari ieu kajadian teh fil akhirati eta di akhirat yu'ta bakal didatangkeun sakulu ma'budin setiap nu diibadahan min dunillahi tisalian Allah naon wae nu sok diibadahan di luar Allah bakal dihadirkeun wa ma'u jeung eta tetep sartana ieu kullu ma'bud atsba'u ari pirang-pirang pengikut na ieu kullu ma'bud alladzina tegasna jalma-jalma abadun wa ibadah ieu ladina hu kana ieu kullu ma'bud kulluhum tegasna sakabehna ieu ladina kulluhum tegasna ari sakabehna ieu kullu ma'bud wa man atbauhu jundun eta bala tentara mudorun anu dihadirkeun kabeh pinari dina neraka fala yazunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun fala yazun maka ulah merihatinkeun ka kanjeun naon qauluhum Muhammad naon qauluhum omonganna ieu jalma-jalma ulah kapancing ku omonganna ulah kapangaruhan ulah matak jadi sedih yakni ngamaksud Allah qaula kufari kata kana caritaan pirang-pirang kafir Mekah pitak dibika dina ngabohongkeun ka anjeun inna sanyana kami cek Allah nalamu eta nyaho kami makana perkara yusiruna anu rarencepan ye jalma-jalma atau ye kufar pidomairim dina pirang-pirang hatena ye kufar minat takdibi nyatana tina ngabohongkeun wa ma jeung perkara yu'linu anu tetemrakan ye kufar bial sinatim ku pirang-pirang letana ye kufar minal ida inyatana tina pilara lianal kufar lantaran sanyana pirang-pirang jalma kafir qalu eta nyararita ye kufar pihaki dina hakna kami Nabi alaihi salatu wasalam syairun ari kanjeng Nabi teh eta tukang syair au majnunun atau kanjeng Nabi teh tanu gelo au kainun atau kanjeng Nabi teh dukun fala tazan maka ulah prihatin anjeun ya Muhammad wa Muhammad mimma tina perkara yaqulu nyararita sal kufaru pirang-pirang jalma kafir naon sababna inna sanyana kami nalamu eta nyaho kami qaulahum kana omonganana ye kufar wanang takimu jeung bakal nyiksa kami minhum ye kufar awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin faida wa khasimun mubin anaha wa jeung lam yaron teu ningali salin sanu manusa anna sanyana kami khalaqna eta geus ciptakeun kami ka ieu insan min nutfatin dina cai mani faidan tuluy nalikana khalaqna wa ari insan khasimun eta nu ngamusuhan mubinun anu tetela bayinul khusumati tegasna nu tetela ngamusuhna yani ngamaksud Allah annahu sanyana ye insan malukun eta nu dijieun min nutfatin tina cai mani summa yukhatabu tuluy ditoban ye insan
pakai palaya tapakaru maka kumaha teu narima mikir ieu insan ibadi khalqi dina mimiti pembentukan ieu insan hatta yada'a sehingga ninggalkeun ieu insan al khusumata kana papaduan. Sababu nuzuli hadil ayati ari sabab turuna ieu ayat anna Ubay bin Khalaf sanyana Ubay bin Khalaf khosomai tamaduan ieu Ubay an-nabiyya ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ba'si dina dihudangkeun ti kuburan. Teu percayaeun Ubay bin Khalaf kana aya ba'as teh. Pata tuluy ngadatangkeun ieu Ubay ka Nabi bi udmin kalawan muat tulang balin anu buruk. Wa huwa jeung ari Ubay tatinu eta mitnah ye Ubay ka kanjeng Nabi wa yaqulu jeung nyarita ye Ubay atarona ningali anjeun anallah kadasanya na Allah yo ye eta geus ngahirupkeun Allah hada kana ieu bada maroma dina sabada yen ancur ieu hada Kolang ada usaha Nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam naam leres bahkan lain ngasakur ngaudangkeun tapi ieu tulang tapi wayab asu jeung ngaudangkeun ieu Allah ka kanjeun waya dulu jeung bakal ngasupkeun Allah ka kanjeun annaro kana neraka. Palama samiatul sama ngadenge Ubay bin Khalaf hadal kalama kana ieu caritaan godoba tabendu ieu Ubay. Faqala mangka nyarita ieu Ubay biakilata kalawan hakna Lata wal Uzza jeung Uja la kulana yakin bakal ngabunuh sanyana kaula ka kanjeun ceuk Ubay teh diwalar ku Nabi. Faqala mangka ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqdiru moal kaduga anjeun antak tula kana yen maehan anjeun ni ka kaula walakin anjeun tetapi narik kaula aktulu tarik maehan kaula ka kanjeun insyaallah mun ngersakeun sallallahu taala Gusti Allah taala. Wa aslama je wa usallima jeung rek masrakeun kaula ka kanjeun ila nari kana neraka summa maro tuluy ngaliwat sa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman dina poe paroat ras ningali kanjeng Nabi ka ieu Ubay yahdimu keur ngaladen ieu Ubay bin nafsi ku dina ieu Ubay parosan kana kuda keur ngamandian kuda pesorangan. Pakola teras ngadau sa Nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam walima jeung karna naon tadi mu ngaladen anjeun hadal parosa kana ieu kuda. Pakola mangka nyarita ieu Ubay liar kuba kana rek numpak kaula alaihi lurun ieu paros waktula jeung rek maehan kaula ka kanjeng Muhammad. Pakola teras ngadau sa Nabi alaihi salatu wassalam bal ana balik tarik kuring cek Nabi teh aktulu eta bakal maehan kuring ka anjeun lain maneh rek maehan kaula tapi kaula nu rek maehan anjeun. Kitu nata insya'a lamun ngeresakeun sallallahu taala Gusti Allah taala pamaro teras ngalangkung sa Nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam pamado tuluy ngaliwat alaihi ka Nabi naon zamanun tawilun zaman anu lila teu pangih summa waqa'at tuluy tumiba naon gozwatu Uhudin perang Uhud raja tuluy datang sa Ubay bin Khalaf majun di Makkah sartana bala tentara Makkah ila Uhudin ka Uhud. Pawakopa tuluy cicing ieu Ubay ilal maharibati kana pirang-pirang tempat tempur wal muqatalati jeung tempat perang. Pakholato tuluy campuh naon al-jundani dua pasukan. Paso dapat ras meneran sa Nabi kanjeng Nabi inal maharibati dina waktu pertempuran Ubay bin Khalaf ningali ka Ubay bin Khalaf. Wadoroba jeung neungeul kanjeng Nabi unuqau kana pundukna ieu Khalaf Ubay bin Khalaf. Bihir batin ku alat tempur pajaro tuluy berjalan naon adamu geti min unuki Ubay dina punduk Ubay pasoha tuluy ngajerit ieu Ubay soyatan kalawan sakali jeritan pakola teras ngadawuh ieu Ubay ayeuna eta di mana dahaba indit Nabi ayeuna Nabi tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qadoroba jeung nyata neunggeul Nabi utawa Muhammad nika kaula birumhin ku panah wa kana jeung buktos Abu Sufyan yauma idin dina poe harita amirul jundi eta jadi raja pasukan faqala mangka nyarita Abu Sufyan lahu ka Ubay ya Ubay bin Khalaf ai Ubay bin Khalaf biakilata kalawan haklata wal Uja jeung Uja ma upatihu moal ngabukakeun kaula paka kana cangkem anjeun
la izzata teu aya kamulyaan eta tetep wala himayata jeung teu aya panyalindungan eta tetep laka pikeun anjeun abi qadri hadil jarohati nah ku ukuran ieu tatu antari anjeun tasiweta ngagoak anjeun tatu sagede kieu leutikna anjeun meuni gogoakan wah kumaha walaranana pakola mangka nyarita sa ubay ya Basufyan la abki mislul bakori seperti sapi wasibiani jeung pirang-pirang budak leutik idala iba di mana-mana arulin sabadum sawarena ieu bakor wasibian mabadin sawarena juga budak leutik wae mane mah ogoan pirage ka tojos saeutik meuni gogorowokan wadoroba jeung deungeul sadum salah saurang ieu sibian ahadan kanu sejen deui yakunu bukti naon misluha dil jarohati pantarna ieu tatu pakola mangka ngadawu saubay ya Basufyan la abkin teu ceurik kuring wala asiu jeung teu ngajerit kuring lisain kana ieu perkara minal jarohati tina tatu walakin qala jeung tetapi nageus ngadawu sa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad ila anni kaka nasanyana kaula aqtulu tarik mayan kaula ka anjeun wa anta bari anjeun ala hadal parosia tetep lurun ieu kuda wa ana jeung ari kaula alamu eta terang kaula na Muhammadan sanyana kanjeng Nabi Muhammad layak dibu eta antara ngabohong Muhammad abadan dina salawasna lain nyeri ku pedah kateungeuh ceuk bae teh tapi kaula apal sabab kaula teh kadang deui bakal pae dibunuh ku Muhammad sabab Muhammad pernah ngobrol kitu bari Muhammad itu teu pernah ngabohong salawasna tah eta nu mata kaula sieun mata kaula jejeritan mah wa jami'u jarohati jeung ari sakabe pirang-pirang tatu kaula pikol beta dina hate kaula wa qad asarat jeung nyata napakan ieu jawari fihi dina ieu qalbi Fahirul amri makari tungtung na urusan mata eta maut ya ubay mintil kajaro hati tina eta tatu pangjala teras kalungsurkeun sallallahu taala Gusti Allah taala dilayat kana ieu ayat fi jawabi dina ngajawabna Allah yani ngamaksud Allah ama ya lamuna teu uninga hada kana ieu sal kafir jalma kafir inna sunna kami khalaqna eta geus ciptakeun kami kayu kafir min qatrati ma'in tina kecelakaan cai summa yukhasimu tuluy maduan ya kafir setik deui euy aduh kela ieu teh tuluy kudu kacai deui Sate? Ayo, kayak untuk hujan. Wa dorobalana masalah wa nasya khalqah qala ma yuyil idama wa yarmim wa doroba jeung geus ngajadikeun Allah lana ka urang sarrea masalan kana perumpamaan ay amron tegasna perkara ajabi ajiban anu aheng wahya jeung ari ieu amron ajiban nafyul qudrati eta ngeuweuhkeun ana kakawasaan an iya ilmauta tina ngahirupkeun pirang-pirang nu maot tasbihan karena nyarupakeun biholki kamaluk Allah biwasbihi kunyipatanana Allah bil aziku apes amat tina perkara ajaju nu ararapes ya kholki wa nasiya jeung mohokeun Allah kau kana mengieuna Allah aya khalaqna tegasna nyiptakeun kami iyahu ka ieu insan qala nyarita Allah man eta saha yuyin nu ngayukeun ieu man al idoma kana pirang-pirang tulang wahya bari-ari idom teh romimun eta nu alancur baliyatun tegasna nu hancur nu buruk walam yakul jeung teu ngadawu Allah romimatun kana lapad romimatun tapi romim li annahu lantaran sanyana romim teh makdulun eta nu dipindahkeun an fa'ilatin tina wajan fa'ilatun
wa kuluma jeung ari setiap perkara kana nu bukti ma ma'dulan eta nu dipindahkeun an failatin tina wajan failatun fajiatu wajni tarijiat wajana ieu ma ka annahu kaya ieu ma masrupun eta nu ditasrif an iwani tina pirang-pirang dulurna ieu ma ka qauli saperti dawuhan Allah taala baina Allah wa ma kanat ummuka bagian asalna lain bagian asalna mah eta dieuweuhkeun jana bagiatun asalna begitu wa ma kanat jeung teu bukti saumukinu anjeun bagian eta nu tukang lacut uskito dileungitkeun naon alhauhana ya naha lantaran sanyana ieu bagian masrufatun eta nu dipindahkeun an bagiatin tina lapan bagiatun summa roda tuluy ngamaksud sallallahu taala Gusti Allah taala al jawaba kana ngajawab faqala teras ngadawu Allah li nabi ka nabina Allah tegasna Muhammad mujiban karbarina nu ngajawab li aduhi ka musuhna Allah kul yuhi aladi angsa awal marrah wa huwa bikulli khalqin alim kul ucapkeun ku anjeun Muhammad yuhyi bakal ngahirupan hakana ieu idom saladidat angsa nu geus ngajadikeun ieu ladia kana ieu idom awala marratin dina mimiti balikan wa huwa jeung ari ladi bikulli khalqin kana setiap makhluk alimun eta nu uningan ya ning maksud Allah kul ucapkeun ku anjeun ya Muhammad wa Muhammad li Ubay bin Khalaf ka Ubay bin Khalaf yuhyi bakal ngahirupan alidoma kana pirang-pirang tulang saladidat holakon nu geus ciptakeun ieu ladia kana ieu idom pibtidaya dina mimitina ieu idom wa huwa jeung ari ladi teh alimun eta nu uninga bikulli khalqin ka sakabeh makhluk wa huwa jeung ari ladi teh al khaliq eta nu nyiptakeun aladi anu khalaqon nu geus ciptakeun ieu ladi min kitrati ma intina sakeclak cai suratan kana hiji bentuk apalayak diru naha tuluy teu kaduga ieu ladi ayakhluqa kana yen nyiptakeun ieu ladi ha kana ieu surah minat turabi tina taneuh li annal musawwarina lantaran sanyana li annal musawwirina lantaran sanyana ari anu sok ngabentukeun kabeh lam yusawiru eta teu ngabentukeun ieu musawirin minal maitina cai hese diukirna cai mah babari diukir mah batu tawa tanah walakin yusawiruna tetapi ngabentukeun ieu musawirin minat turabi tina tanah watini jeung taneuh liket wa huwa jeung ari ladi qadirun eta nu kaduga ala kulli syai'in kana sakabeh perkara alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari narum faida antum minhu tuqidun alladzi anu ja'ala nu geus ngajadikeun ieu ladi lakum kamarane kabeh minasyajaril akhdari tina tangkal anu hejo narun kana seuneu luar biasa ajaib dia bahas ayat ieu ku Haji Soleh faidan tuluy dina nalika aya ja'ala antum mari marane kabeh minhu tina ieu nar tuqiduna eta ngahurungkeun marane kabeh kal marhi saperti kayu marhi wal afari jeung kayu apar ngaran tangkal wa qala jeung ada Usa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Umar ya marhi jeung afar sajarotani eta dua tangkal fil bariyatin aya di daratan yuqalu dicaritakeun li dauma ka salah sajina sajarotani naon al marhu tangkal marhu wal uro jeung aya nu seje nama al afaru eta tangkal apar dadap jeung waru paman mangka sawe jalma naro dan ngamaksud ieu man ayu kida kana yen ngawungkeun ieu siman anaro kana seuneu qotoata motongkeun ieu siman gosna ini kana dua dahan minum matina ieu marhi jeung afar dikecrekeun gitu dipotongkeun tapi kudu kayu marhi jeung kayu apar aya tangkal salak jeung tangkal sambung mah dikecrek-kecrek ge moal jadi mislal masawiki saperti alat siwak ditetekan korek api urang wae wa huma jeung ari ieu sajarotani aldoroni eta nu hejo duanana yakturu meclak min huma tina sajarotani naon al maucai payusaku tuluy ditumbukeun digesekeun gitu naon albaru tangkal marhu alal apari kana tangkal apar
patahruju dikecrekeun payusakotin patahruju tuluy kaluar min huma tina ieu marhu jeung hapar naon anna husna biidnillahi taala kalawan idin Allah taala wa minhu jeung tina ieu nar takdihuna marasak aranjeun kabeh watukiduna jeung ngahurungkeun aranjeun kabeh ay mintil kasajaroti tegasna tina eta tangkal kai ia kulu nyarita salaro urang Arab pikul sajarin eta tetep tina tiap tangkal kai narun arisena wa ila jeung lamun teu pikul sajarin narun lam yastahrij tamwa narima kaluar naon maul harhi cai tangkal marhu wal apari jeung cai tangkal apar wa qala jeung ada usalu kamau pirang-pirang ahli hikmah bikulli sajarin eta tetep dina setiap tangkal kai narun arisena ilal inaba kecuali anggur eta mah teu ngandung seuneu paman mangka sawedatna yak dirunu kaduga ieu man aya jemaah kana yen ngumpulkeun ieu man alma kana caiwan naro jeung kana seuneu pikulli waidin dina nu sahiji bahwa tari man teh Allah teh sina qadirun eta nu kaduga ala ayu hiya kana yen ngahirupkeun ieu ladi al maut takar pirang-pirang nu maut la mahalata teu mangmang deui sumada karo tuluy nutur sallallahu Gusti Allah taala barina malur Allah makana perkara huwa anu ari mate adomu eta leuwih agung minhu tibatan ieu alladzi ja'ala lakum minas sajar ay min khalqil insani tegasna tibatan penciptaan manusia faqala teras ngadawu Allah awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardu biqadirin ala ayakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim anaha wa jeung laisan teu salah di anu khalaqan nyiptakeun ieu ladi samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi wal ardi jeung bumi biqadirin eta nu kaduga ala ayakhluqa kana yen nyiptakeun ieu ladi mislahum kana pantarna ieu jalma-jalma balakan tenan wa wa jeung ari ladi teh al khallaq wa tanu seueur ngadamelna qara maca saya kubun Imam Yakub yak biru kana lapad yak biru bil yai kawan make ya al pa'li netepan kana wajan pa'li ay qala tegasna ngadawu Allah balakan tenan wa ari ladi teh qadirun eta nu kaduga ala dalika kana ieu yakhluqu mislahum wa yakhluqu jeung nyiptakeun ieu ladi kama khalaqa sapertieun geus nyiptakeun ieu ladi al alim anu mauninga bijami ma kana sakabeh perkara khuliqa nu geus diciptakeun ieu ma wa man jeung sawedatna yakdiru nu kaduga ieu man ala yaluqa kana nyiptakeun ieu man as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi ana apa tuluilan teu yakdiru kaduga ieu man ayyakhluqa kana nyiptakeun ieu man insanan ka manusia bada mautihi dina sabada mautna ieu insan fahuwa mangkari man Allah teh sina qadirun eta nu kaduga ala kulli syai'in kana sakabeh perkara innama amru ida arada say'an ayyakula lahu kun fayakun innama amruhu pasina di urusan Allah ida arada eta di mana-mana ngamaksud Allah say'an kana ieu perkara ayyakula eta nyarita Allah lahu kana ieu sekun kana lapan kun kudu bukti anjeun fayakunu tuluy bukti ieu se aida arada tegasna di mana-mana ngamaksud Allah ayyalu kana nyiptakeun Allah say'an kana ieu perkara yani ngamaksud Allah ila aroda di mana-mana ngamaksud salah Gusti Allah ayyukhrija kana yang ngaluarkeun Allah sayan kana ieu perkara minal adami tina eueuh ilal wujudi kana aya layat tajuta teu butuh Allah ila alatin kana alat wa fikrin jeung teu butuh kana mikir wa muawanatin jeung teu butuh kana silih tulungan bal yaqulu balik tangadawu Allah lidalika syai kana eta perkara kun kudu bukti anjeun fayakunu tuluy bukti se bisaatin dina sawaktu bila tawakufin kalawan tengah dago fal muradu mangkar dimaksud min labdikun tina lapad kun maknal ibda'i eta makna ngamodelkeun wadu kira jeung dicaritakeun fi tafsir taisir dina tafsir kitab taisir laisa lain al muradu ari anu dimaksud minu tina yakun kalimat kun eta kalimah kun jadi lain berarti kalimah kun sarua jeung dina sarah Johar Tauhid dina tafsir taisir teh bal siratu
inpa di amrillahi ta'ala balita gancang na tumrus parentah Allah ta'ala. Lain berarti Allah lamun kayak kaji partai kun lain gitu, tapi tam istilah bakat ku gancang-gancangna Allah nyiptakeun hiji perkara gitu. Sarua jeung Johar tauhid. Pitakwinil asya'i tina ngayakeun pirang-pirang perkara ala wajil isra'i netepan kana jalan anu gancang. Ala di anu la yumkinu anu teu kongang naon at-takallumu cacarita bi kana ieu ladi. Wa qala jeung ngadawuh sabadul akabiri saware pirang-pirang gegeden. Kalimatukun ari kalimahkun adatullahi eta kebiasaan Allah taala baina malur Allah hatta yusmi'u sehingga meredenge Allah al malaikata ka malaikat. Wa yalamuna jeung nyarahun ya malaikat anallah kana sanyana Allah taala baina malur Allah yuridu eta maksud Allah ayaluko kana nyiptakeun Allah sayan kana perkara. Tapi cek para kubaroma memang kecapkun gitu. Pasubhanalladzi maka maha suci dat biadihi anu eta tetep dina kawasan ieu ladi malakutu kulli sain ari pirang-pirang karajaan sakabeh perkara. Palabdu subhana mangkali lapan subhana ima kalimatut tanzih eta bona kalimat tanzih ngabersihkeun wa ima kalimatut ta'jubi atau bona kalimat ta'jub ngagetkeun. Wal malakutu jeung ari malakut bimakna malaki eta qalan mana malak kama ana rohmawati seperti senyana makna rohmawat di mana rohmat eta kan makna sing ramana rohmat rahmawati rohmat sarua pamanahu mangkari manana ieu ayat annal malakuta sanyana pirang-pirang karatuan wasultanata jeung pirang-pirang karajaan lahu eta tetep milik Allah lali gori lain pikeun lian ti Allah wa yaumal kiamati jeung dina poe kiamah kulum ari sakabehna ieu malakut yurja'una eta bakal dibalikeun kabeh ilallahi ta'ala kalau ta'ala wa bi amalin jeung ku pirang-pirang amal ieu malakut yuzauna bakal dibalas ieu malakut ingkana lamun bukti ieu amal khairon eta hade fa khairun tari babalasna eta hade wa insaron lamun bukti eta amal goreng pasarun tari balasan eta goreng wa ilaihi jeung ka Allah turja'una dibalikeun maraneh kabeh hada ieu wadun eta janji lisolihina pikeun saroleh kabeh wa wa'idun jeung ancaman lidzolimina kanu darolim kabeh wal asina jeung nu marasiat kabeh waruya jeung riwayatkeun anin nabi katampi ti kanjeng nabi alaihi salatu wasalam innahu sanyana kanjeng nabi qala eta sasauran kanjeng nabi iqra'u kudu maca maraneh kabeh ala mautakum ka pirang-pirang nu maot di antara maraneh kabeh surat yasin kana surah yasin eta dalilna nya maot sok dibacakeun yasin iqra'u ala mautakum surata yasin tamatnya alhamdulillah tamat oge anu sok biasa manco ieu siaran langsung ngapunten pilih aya kakirangan dina logatna dina surahanana lepatna dina kabodohan simkuring leresna ilmuna Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda lain ijazah berenang bisi ieu naon teh logatan manfaat yang nusuk ngara logat simkuring teu menta muluk-muluk menta teh hayang didoakeun we didoakeun keur hirup atawa engke geus paeh sakitulah berenang harapan yang didoakeun wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi pakina wa paki alana wa qobati lana bi tawasalna bita'awumi tawasalna bita'awumi antarjuqonal wasi'a wa antarjuqonal amana. Komen sonit ya algarut namatkeun pengersa siang kene mohon supaya sakewengi jongjon takdiran ajak sam ngiringan ngaos pengersa pamanukan yesah mangga Haji Baim ngiring ngaos tabarukan mangga Ang Asep Mausul ngiring hadir mangga Ceng Batara Assalamualaikum garit hadra ngiring ngaos mangga
Ahmad Syahid ngiringos haji nyunkeun barokahna, mudah-mudahan kabarokahan sadayana. Pardian Sahidayat Kuningan Hajadir alhamdulillah. Juanda Nurikmah ngiring deui pangasat ti Cidaun. Mangga mugi janten ilmu nu manfaat pangarsan barokah dina saurip amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wibki Abdurrahman alhamdulillah tamat kaji alhamdulillahirabbil alamin. Buah tomat buah peuteui tamat